Kesali tunggu kudu buta ke buat ai, jagung ai. Woi, ya kenal di buat ai. Ai. Duh, sayang banget pol euy. Ya, Len. Ento aing keur biasa we, keur cicing tah yang ka ieu tah tinggal di jagong alaeun euy. Woi jagung maneh? Kelas aing kala dauna aing malah kelenci aing. Oh, tah itu jagong urang ieu teh. Kumaha kitu? Mun manusia aing meuli atuh euy. Aing butuh ieu yang beuleumeun aing. Jika geus mejeuna di beuleum ya. Heueuh, mejeuna ieu mah jang maneh jang beuleumeun hade. Kulubeun hade ieu mah. Sok we butuh mah puguh ieu dah hargana. Aing meuli atuh 5 siki mah aing beuleuum. Udah aing sok hayang beuleumeuna euy. Sok atuh tak tinggal ngalah sok 5 siki mah sok we ngalah 5 siki sabaraha nya kupaya paling ka maneh mah 20 ribuan we atuh erek mah sok Beli aing 10 ribuan 20-an paling ge 5 siki mah da atuh jagung alus mah jagung manis atuh ieu mah bibitna ge 3 garut atuh nu saena sok ya tuh ya mau 1000 tah hah 1000 aing geus nawar di wae heuh atuh lah sok we sok aing ngalah 5 siki nya sok we tinggal ngalah heuh sok cair lumayan aing keur ngompol menang duit aduh nanti jagung tah boleh kop-kop teuing saya zamana aing suak euy euy jagung teh di alay mah itu euy pujian aja di bulu euy kedeui panen aing euy cih lah kesali tunggu kudu buta ke buat ai jagung ai weh ya kenal di buat aing ai sia kudu kan leuweung aing kena jagong geus ngeuleum aing nang meuli ya. Cih, nah jagung saya jagung ayam dipanen ya, kadang naik gitu, bisa penjualan aja beleumeun. Nah jagung saha apa dua ngalas ya? Aing pameulit sadang aing ngalak meleumeun. Meleum ya aing ya. Lah sadang mun jagung ti baju balik. Dan aing menang meuli jagung sadang. Jagung jagung mana tuh? Aing katipu si adang teh nu saha jagung saha kan teh mau didauna sekalian. Aing Allah ya aing eueuh duit rumahnya tuh aya ka beli udud atuh ya Wan naon dek Wan urang butuh ban euy betul ban Wan jeung kan isieun ya Wan itu geus erek fokus euy beneran dek aya tah nu handapna tah nu handap ya handap ieu pengennya iya demokna lain iya makanya euy benernya Wan heksa kumaha ieu nu kieu teh 400 dek anjir mahal pisan euy kos bae meuli ban anyar ya geus bae lah 300.000 geus kok lah 200.000 oke aing butuh duit kalau jeung urut kaca ya erakeun juragan truk ujung-ujung kaca ya oke kurang di bawahnya kurang ngarek ini heula atuh sok atunya mau lihat duitna geus tarimanya nya oke tuh dicokot ya dikana teh aya naon ya bing bang ngokeun ban heuh da berat nek poe di buruan di galasina Iwan sabaraha hiji unggul siap ke kudu nama balik nganterkeun siap nah da aing musuh dicokot ayeuna kudu ayeuna sok atuh nah duh jangan jijik aja gitu euy nanyakeun ka saha aing tadi pohon nanyakeun kumaha gelindingna pina-pina aku aing meuli deui nu gundul mah demen lagi gundul iya we geus buru alus gila pisannya euy ya loh jangan berat gening suku gening gangga gening bukan aing gelinding leutik aing terek nanyakeun nu manana da gelindingna loba di ditu bingung mau jama aing teh mau nu bae nu aya kapoler kapolerina mau bongkar nu handap bisa lah aing teh dek dina pusarongan naik kata dina gundul deui oh bisa dengan siap pinter-pinter teuing ya alah aya bring pokona mah ya
isukan deui mah mun ku aing dititah kudu daek. Apake segawena ku aing. Ya, lah. Atuh heueuh, kira ku aing ngecewakeun da aing teu dibayar tah. Saking gedena anjir buburu macul mah ieu teh 2 poean. Geus naon aing balik. Anjir, kita abing aing geus kieu pinter heuh. Bawa nama anyar geus ieu mah kana mah. Batian opsi bagian jadi udang nabi kun bogana.